Nu kadua nyaeta anu caket lawan surga kalawan teu ningali dihisab jeung dina disiksa. Anu opat golongan nomor kadua teh eta al-hajjul ladzi hajja, nyaeta jalmi anu ngalaksanakeun munggah haji, alladzi anu hajja munggah haji eta jalma kadituna bighairi amalil fasad, nyaeta kalawan teu amal anu ruksa. Ulagi bahasana cacakan haji maha haji tapi amal maha awon. Kantos kaditu munggah haji tapi teu sageuning jalmi anu ngahaji bahasana kubur hajina we bahasa. Yaitu tapi kurang tingkah lakuna atau kewajibanana teu dijalankeun tah teu ngajalmi eta teh amal-amal anu pasar anu ruksa. Tah anu caket lawan surga teu make naon teu dihisab jeung disiksa mah eta jalmi anu ngalaksanakeun haji bari amalna anu sae anu teu fungsi-fungsa eta amal-amalanna. Tah eta hajina bakal ngajamin kasalamatan itu bakal asup ka surgana Gusti ngan keteh proses deui ya teh gitu. Nah markina urang kudu haji sabab urang nyumpona kana rukun Islam nomor kali mun nomor kali mah hah nomor kali mah sok kira deui talam geus nisab wayahna lamun geus mampu di jalana eta teh kudu eta teh diparentahkeun ke umat Islam. Lamun cek sebagian kataran haji sejen, lamun jami geus nisab teu ngalaksanakeun haji eta teh ulah cakat-cakat sareng naon sareng kami hatina moal cakat sareng Rasulullah. Tapi jeung Rasulullah ujung-ujung sapaan. Da tebih dina naon ti juduna alam ti Rasulullah. Kade ulah cakat di makom kami pan gitu. Jadi kewajiban cek sebagian keterangan al-hajju ashhuru ma'lumah faman farada bihin al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala bil hajj diparentahkeun terus ya lamun jalma anu geus nisab wayahna kudu ngalaksanakeun haji. Alhamdulillah urang sadayana senajan can ayo munggah haji karek umroh monya alhamdulillah mudah-mudahan nyata umrohna umroh anu mabrur anu ditampi ku Gusti Allah nya doakeun urang sadayana anu ngalaksanakeun haji mudah-mudahan hajina anu mabrur jeung mabrur makbul jeung makbul anu sae jeung anu ditampi ku Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang sadaya punten mudah-mudahan urang teu laksana